Assalamualaikum sahabat Kusuma Larang TV. Kali ini saya berada di tepatnya di Sayang Heulang, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menjelajahi tempat petilasan penyebaran agama Islam yang dulu disebarkan oleh Syekh Gesam Ulum. Yuk kita ikuti ke sana. Sahabat, apabila mau datang ke sini harus agak hati-hati karena jalannya ya agak sedikit terjal lah. Lihat aja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusuma Larang TV, kali ini saya tepat berada di Sayang Heulang, di tempat Pajaratan Gesang Ulum. Nah, untuk lebih jelasnya tentang silsilah yang ada di sini, alangkah baiknya kita menanyakan ahlinya ya, ahlinya terutama dengan Bapak siapa Pak? Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat Supriyatna. Satu lagi dengan Bapak Tatang. Dengan Bapak Tatang. Mungkin sahabat Kusuma Larang TV untuk lebih tahu tentang menguak sejarah yang ada di sini, alangkah baiknya kita menanyakan kepada Bapak Tatang dan Bapak Yayat. Mangga, Tang. Abah ki abdi teh hoyong kumaros perkawis ieu teh kawitan aya atasan eta munculna eta. Mun kitu ari cariosan aki mah anu kasebat teh kapungkur mah Eyang Ulun. Eyang Ulun. Umargi abdi mah teu mendalami gitunya karena cariosan-cariosan ieu teh ngan abdi sok dicacanak pupun aki ka dieu. Nuju jantan kuncen jur kunci nuju tak acan kieu atuh awi pagerna oge mun hateup nage dahon hateup langkap gitu da bilih di Sayangan Bagong gitu ngan kapungkur mah ieu teh wartosna ieu teh kursi nuju wawancara antawis Prabu Siliwangi sareng Eyang Ulun. Wartosna itu dari abdi teu acan terang nuju alit kene. Ngan cariosan pun aki kitu. Nah, Eyang Ulun teh sami sareng anu di Sumedang. Mohon ieu Prabu teh. Gesang Ulun. Prabu Gesang Ulun itu sami. Ngan seueur gitunya anu nyebatkeun di Gunung Negara aya, nyebatkeun di Sumedang aya. Ngan ieu mah patilasan anjeunna munculna di daerah ieu. Patilasan panganten istirahatna panganten. Mohon gitu. Kantos nganjak di dieu. Mohon. Sanes. Ieu mah nuju maotna kan dipalidkeun. Mohon. Nyalirena di dieu. Gitu. Munculnya di dieu. Ka para putrana cai ieu dipalidkeun. Mohon. Itu dipalidkeun wartosna gitunya. Rakitan kubuk Cemangara wadah kuku serba 10 di mana-mana 10 hanya kaula ya dirinya. Jantan Yang Taji Malela upami di Gunung Nagara masih yang Cemah Ibrahim namina. Pan di ditu mah di Sumedang mah Taji Malela kan di mah namina Cemah Ibrahim. Kami ieu itu tahun dilebet Pajaratan. Pajaratan aja. kapungkur mah ieu teh Pajaratan teh henteu ieu ngan ku margi ayeuna mah pan supados katawis kapungkur mah nuju abdi alit gitunya ngan ukur batu kadieuna atuh batu deui gitu teu aya istilah etaleun ngan ayeuna saatosna panginten anu kadieu teh jaroh kadieu teh aya karaosna panginten matak sarumping deui oge gitu. Itu sabari hiji pajaratan ada apa? Hiji ya. Hiji. Sami panginten ukuran pajaratana jalmi biasa. Mohon. Ngan ai walahu alam gitunya anu ngadamelna ieu kuburan mah anu ngadamelkeun mah sami sareng urang ngan ari ageng itu nama da teu terang. Gitunya salirana. Eyang Ulun teu terang. Panginten pami ukuran sami sareng Sami. pajaratan biasa.
sami da didamelkeun ku manusia biasa di dieu gitu. Seueur anu jaroh ka dieu. Seueur Di mana wae anu anu di Palembang, Sumatera. Dugi Dugi di di Bekasi, terus di Jakarta, terus di Karawang, Sukabumi, Cianjur, aya anu ti dieu oge, di Tasik, di daerah abdi ge aya gitu. Muka Dendra Rungka. Kami di Bandung seueur apa? Seueur di Bandung Ciwidey pan ieu ganu ngabangunnya Ciwidey. Ciwidey. Ieu teh Ngabangunkeun ieu teh kumargi anjeunna teh nuju peurih kapungkur panginten ka dieu ayeuna tos sukses sukses anjeunna teh hoyong dibangun kumargi kamari mah ku kenteng. Pak Haji Cobana Ku kenteng kamari mah ku margi kenteng mah katingang pangkung bebeus kan kanan gitu. Ayeuna mah seueur anjeunna urang da nya ieu teh di da itu urang Ciwidey nu urang Ciwidey. Panginten gaduh pamadegan masing-masing anu kadari teh mohon kitu gaduh kahoyong sareng upami teh mah naon kasedih anjeunna teh hoyong tuntas di da sanes kieu anu dungkap teh abdi sok ngawagel upami aya nu dungkap saperti di Jawa abdi teh pada kagam gaib di dieu teh sedangkan urang dia ge betuheun atuh ku bang gaib mah pantenan tah ayeuna ti ditu Pak abdi mah saur pun aki kapungkur dungkap ka dieu teh sanes kitu milari syariat kehidupan urang supaya babali ngarasarat usaha lancar gitu sanes nyuhunkeun rezeki ti dieu ngan urang mah suka ngelantaran mun syariatna nah adi kabunteuna mah da eta mah tersilah kondisi badan urang itu tah abah perkawis dieu itu kursi Prabu Siliwangi patilasanana Prabu Siliwangi cenah saur sepuh kapungkur ieu teh 3 ngan teu aya sapali duka ka mana ieu teh janten caralik di dinya gitu ieu nya patilasan Prabu Siliwangi calik di dieu saha wae eta teh anu 3 adegan eta dina kursi sapertos eyang ulun duka we ka ditu nama abdi mah anu apalna nyemutna ini anu apal abdi itu tah ieu teh kursi paranti cenah musyawarah atau upacara gegeden gitu dari masyarakat biasa mah panginten caralik we di dieu da ieu mah nu kasebat mah Prabu Siliwangi sareng yang gesan ulun watosna kan non cigar gitu nah dari teh mahkota kan diseraheun ka yang ulun para Siliwangi terus sabaraha alami tah gitu ti kawitan bangunan dacan ge dugi ka wah ti kawit masih duka sabaraha abad atau saya abdi nuju ali teh tahun 55 teh abdi tos ka dieu tos aya tos benten kuncen sanes pun aki ka dituna teh aki men takan anu emut abi we mah aki men pangpayuna di dieu mah janten pajaratan kuncen-kuncen panginten henteu itu mah murang kali bayi ieu mah ieu aki men upami bade lebet tawasulan heula di dieu ieu kan jelas juru kunci nyunkeun izin heula hari atos ieu mah betul janten ieu teh saemut abdi ieu teh janten juru kunci tak ku abdi ge teu kasampak itu teh jalmina teh mohon teu kasampak ge aya deui juru kunci panginten gitu anu saemut abdi mah ieu numpang payuna janten intina mah ieu teh nya sababad sareng carita ti Sumedang mohon pakuat kait sareng Malela pacajaran sami gitu patilasan margi kieu saurna upami ari abdi mah walahu alam gitu nya ngan di mana aya musyawarah antara nu goib gitu nya sareng nu goib teh di dieu pusatna di Sancang kadar ieu jadi kempala teh di dieu gitu kempelan tina tebin hal goibna eta mohon henteu ari ngajirim mah ngan upami kawenehan sok oge aya kentawis aya ngan dilebet ti kenging nyemet lampu dilebet mohon eta teh sok dungkap atawa suara atawa jirim
itu saurna gitu dari abdi mah jarang ka Lembet. Nah, kayak tapi punten ya banyak perkawis pajaratan di Lembet. Nah, jalmi-jalmi nu di dieu teh yakin eta teh aya gitu nya. Kesina pajaratan eta teh kata tapi Moh kieu Pak, ciciren unggul gitu. sanes yakin aya setiap jalmi kadinya teh aya suara aya berarti aya lur leres gitu nya sanes suudon gitu nya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sareng saha ya. Kami yang di sana. Tuh. Belasan dulu. Ampura cuy. Iya, dia naroskeun jujutan gitu. Di mana lah? Di Pangalengan. Abdi di Banjaran Arjasari Banjaran Bandung. Mangga pangarsa bilih aya nu bade didugikeun. Karasan abdi Kaula tahun sakulah 2001 ditugas kudu sare di Masjid Sehat. Cuma kali kaincu na incu datang ke tempat kaula. Lalu di kaula di kondang. Cuma kali hiji mangsa datang incu kaula kali. Ku kaula lain diberi dahareun. Diberi besi hurung nyorontongna. Heuteungna. Ayeuna ngalakon. itu sareng pangarsa saha teh teh. Eyang gesan ulun tadi. Yang pisan Eyang gesan ulun. Tah ieu. Nu asup ka kurungan incu. Dia pada naroskeun cenah. muun lah. Abdi sakulah wargi teh hoyong terang jujutan di dieu kumaha lalakonna ieu carita-carita di dieu. Dan buka incu mah di HP pajaratan ciri kaula baheula ke ciri parisan kaula bukan pajaratan asli dikuburi dia dan kaula baheula dipalidkeun di Siracai ieu di Gunung Negara dirakitan Lubuk Cumar pada terus ke batu di mana-mana hajat kaula Dipalidkeun nya, salira teh dipalidkeun kali pangarsa teh. baheula Apa tuh nih bilih aya Bilih panasaran bade bertarosan naon. naros mangga taros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sim Cing kuring, cak. sim kuring karusan sok ngadoakeun upami saat salat maghrib kahijina sim kuring sok ngadoakeun ka pangeran santri upami pangeran santri teh eyang keneh sim kuring sok tawasulan ka eyang santri teras ka eyang Jaya Perkasa tawasulan. Alhamdulillah sim kuring panginten dikersakeun ka dieu pangintennya kanggo sejaning silaturahmi. Silaturahmi yen ieu geuningan jugrugna karun kuring gitu nya. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya. Aya hiji pertarosan pangintennya kapungkur panginten penyebaran agama Islam leresnya anu di daya luhur teh panginten eyang nerangkeun ka incu kaula anu aya di dieu baheula anu ngabuburak agama Hindu jeung Buddha teh kaula ngan baheula mah lain bismillah lain bismillah irakam iratif punten gahampuratun baheula mah irakam hiraki menjadi ubar baheula tah ieu cenah jadi wahangan disebat cai mulang teh tadi nanti ngahiji jeung ieu ngahiji jeung ieu nya kurang-rengan kaula dibedah
kering ngajaga tsunami. Ngahiji Oh, mun anu bade Kapulo. bekas ka ditu Mun, mun. ngahiji. Ngahiji. Aya cai ka ditu terus windeui ka dieu. Oh, mun. Lagi bedak kalau atas karang dihijikeun ka dieu ditumpang-tumpang. Lain tembok kan. Karang ke ditu pindah-pindah. Oh, ngajaga tsunami tadi. Jaga tsunami. daya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mungkin itu sahabat Kusuma Ranking TV tentang sejarah yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat sahabat Kusuma Ranking TV. Terutama saya banyak terima kasih kepada Bapak Yayat dan Bapak Tatang. Semoga Bapak Yayat dan Bapak Tatang selalu diberikan kesehatan, Amin ya robbal. kesehatan dan keberkahan. Atur nuhun Bapak Tatang Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.